Aduh. Pemikiran salah wae aing mah. Aduh, pemikiran menangan gelo burung gitu aing mah. dasar dia dikahayang mati menang gelo gitu mah deh. Buat kumaha mah kudu menang angka jadi salah info aing malah. Heeh, boga deh. Bener bae aing mah. Kesel dah. Jangan hiji-hijina kumaha tau, orang cek urang mah kieu wae ayeuna mah. Wah ngamen wae, bebarengan tapi ngamenang disarek di imah batur gitu. Nek jadi naon nu ngamen-ngamen gitu. Jangan hiji-hijina mah kadinya. Ngera-ngerakeun mah hirup. Nya kumaha deui. Tempo ka tukang. Waduh, heueuy nya. Paresa tah halus kitu. Bisa yuk. Ayo gitu. Ayo hak saari teh lah. Ayo, curting sae lah. Jadi yuk. Ya aku kan jadi tan. Geus Urang salin ayo. Balik lah orang ya. Baiklah. Nah, setelah dong. Sih di isa. Kakak bul ieu main teh bul is pake ganjel beuteung. Tataian bulan puasa itu sama barang lebok wae. Umum jeung batur atuh. Da anu meri juga dahar di mana-mana ge geus lah. Geus dahar sok. Dahar lah geus. Males tuh bos sawah teh. Geus ieu. Nu ieu parena. Nu saha emang bener nu sia. Nu Haji. Yang itu tuh, ayeuna mah urang merek buka cenah we nya. Geus yuk. Tuh apa deh tuh? Mana ge? Bangwa. Moal da urang geus sebrang make cangcut doang atuh. Bang di babadan wae nya mah. Geus urang ke badan wae lah. Tuh man, sudah batak likieu malah. Naon anu di baban? Bener ya sawah Haji? Bener. Yang geus yo. Kaheula sia make naon atuh ka babada? Make naon deh? Make leungeun. Udah sih kayak lain di mah Banten tuh, Bul. Ingat, Bul. Ingat. Aing punya sorangan jadi nate. Balik ke lawai gitu lah. Balik di lah. Geus setunggal di dia tuh aing baliknya. Nya geus. Jangan mah jadi wae geus. Balik wae lah. Aduh, capek wo aing. Geus ya. Geus ayo. Candek naon? Arit. Karit. Heeh, Ayo. geus. Sebelum arit kita Doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lari dulu pemanasan, oke? Okay? Ayo. Yuk. Mari kita bekerja ngarit. Mari kita bekerja ngarit. Mari kita bekerja ngarit. Aduh, bisa boy. Aduh. Bisa ini mang urang arit wae lah. Pemanasan geus bari na ge, baca doa geus. Ayo. Buka sendala, ayo urang arit. Bul, siapa ayo? Ya Duit ya, bukan rezeki ya yo. Duit yo. Ngarit total. Bener sama Haji. Bener. Haritan. Ayo tawa Haji mah. Budak saya tak? Tuh, ingat tuh. Lagi apa sih, Ra? Iya, keren gua nia. Cerita saha. Tepa Haji. Angges, Pak Haji, punggus sawah hajinya. Sawah Haji. Balik. Sira. Ah, sawah Haji apaan, Nek, Sira? Wes, ayo. Ngarit. Alhamdulillah, ditunggu-tunggu waktu nate kiwaring geus payah. Kersaning Gusti Allah. Alhamdulillah. Pak Haji teh ayeuna keur panen. Tapi can arang geus keneh wae nu derep teh wayah kieu ya. Tingali urang kaburitan kieu cairana mah rugi Pak Haji teh. Aduh. Ya bakeur loba ieu pesenan pare. Saha itu orang lompat budak. Woi, blok saya tak. Haji itu sawana yang nyaritan. Sawah saha Jang? Sama Pak Haji. Dieu aritan ku saha? Nyaho, dia mah tadi Oh, duaan. astagfirullahaladzim. Emang ngaritan bener mana itu bukan Heeh. budak? Beneran. Ayo coba ngaritan itu. Ayo.
beli Pak Haji. Mana ngeunah wae sia. Ngarit di sawah. Bebe jadi Ya, hampura Pak kumaha tuh Ji. lain kahayang teh bebeja naon. Mun aret ngaritan kieu mah. Ya, Kuring oge moal korek baji ge. murah ada. Pak Haji jeung ieu. Pak Haji jeung naon? Keuangan euy, istrinya mugukeun ide istri teh. Geus aya mah kieu. Daripada maneh pagawean kitu. Geus isukan milu jeung Pak Haji. Kemana tuh? Mana dah Pak? Nu warantang Kalawi. Ayo.